Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang disareng Ibu Mona dina pangajaran basa Sunda. Dina kahirupan sapopoe, hidup tangtu kantos ngadangu kecap geulis, beureum, amis, asep, cai, kota Bandung, kemis, jeung sajabana. Eta kecap-kecap anu tadi disebutkeun teh nyaeta kecap barang jeung kecap sifat. Kecap barang nyaeta sakur kecap anu dipake pikeun nuduhkeun barang jeung naon-naon anu dianggap barang. Aya rupa-rupa kecap barang saperti nuduhkeun jalma, sato, tutuwuhan, zat, alat atawa pakakas, tempat, jeung waktu. Contona bae bapa, hayam, caringin, cai, ragaji, kota Bandung, jeung kemis. Kecap barang mibanda ciri-ciri anu tangtu. Di antarana wae kecap barang bisa dipiheulaan ku kecap bilangan. Contona 2 jalma, 5 boboko, 8 tahun, jeung saterusna. Kecap barang bisa dipiheulaan ku kecap pangantet. Contona di Bandung, dina meja, kana beca, jeung saterusna. Anu salajengna, kecap barang bisa dituturkeun ku kecap sifat. Contona budak calakan, tangkal jangkung, jeung sajabana. Anu kaopat, kecap barang bisa nyicingan fungsi jejer jeung objek. Contona ade meuli buku, ibu dipanggaleuhkeun sinjang ku teteh. Sedengkeun kecap sifat atawa kaayaan nyaeta sakur kecap anu dipake nuduhkeun sifat atawa kaayaan hiji barang. Contona geulis, beureum, amis, jeung panjang. Kecap sifat mibanda ciri-ciri. Di antarana wae kecap sifat nuduhkeun sifat atawa kaayaan. Kecap sifat bisa nuturkeun kecap barang anu disela ku kecap anu atawa nu. Contona buku anu alus, tali anu panjang, jeung saterusna. Kecap sifat bisa dipiheulaan ku kecap leuwih, pohara, jeung rarangken tukangna. Contona leuwih alus atawa pohara alusna. Kecap sifat bisa dituturkeun ku kecap pisan, temen, jeung kacida. Contona pinter pisan, alus temen, bageur kacida, jeung saterusna. Kecap sifat bisa dirarangkenan ku rarangken hareupsa, kecap rajekan, jeung rarangken tukangna. Contona sa alus-alusna, sa gancang-gancangna. Kecap sifat atawa kecap kaayaan dina basa Sunda oge rea anu bisa dituturkeun ku kecap katerangan sifat. Kecap katerangan sifat nyaeta kecap katerangan anu khusus tur khas nerangkeun sarta papasangan jeung kecap sifat anu tangtu anu ngandung harti pohara kecap sifat. Contona kecap katerangan sifat eceuy dipake nerangkeun kecap sifat beureum saperti dina runtuyan kecap beureum eceuy anu hartina beureum pohara beureumna atawa beureum pisan. Tapi henteu sakabeh kecap sifat mibanda papasangan kecap katerangan sifat. Ieu mangrupa kecap-kecap anu boga papasangan kecap jeung katerangan sifat. Bodas nyacas hartina bodas pisan atawa pohara bodasna. Caang mabra hartina caang pisan atawa pohara caangna.
Hejo ngagedod nyaeta warna hejo anu hejo kacida atawa hejo kolot. Herang ngagencelang nyaeta warna herang anu jernih tur bersih. Hideung caketrek nyaeta warna hideung anu rada kotor saperti warna hideung cai solokan. Hideung meles nyaeta warna hideung anu warnana saperti dina buuk. Ipis nyempring nyaeta ipis anu kacida ipisna. Kandel kedeplik kandel anu pohara kandelna. Koneng koneas koneng anu saheab atawa saliwat. Tepati koneng. Koneng umyang nyaeta koneng bersih saperti dina warna kulit. Luhur ngalang laung maksudna nyaeta luhur anu kacida luhurna. Panjang ngagebay nyaeta panjang anu kacida panjangna. Poek mongkleng hartina poek anu taya caang saeutik-eutik acan. Tah sakitu rupina pedaran kecap barang jeung kecap sifat. Sakitu anu kapihatur kirang langkung nyuhunkeun dihapunten. Tepang deui dina pedaran minggu payun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.